sila ting tengah dongeng. Oh nya orang negro bahasa aya ta. Di negro pan hideung teh jadi kebanggaan. Anak negro tiluan keur paunggul-unggul, bapak aing panghideungna sa negro mah. Itu bisa cek nu kadua teh hideung bapak urang. Bapak urang cek nu katilu. Bapak maneh kumaha itu? Bapak urang mah lain bohong, keur main bal katemprang potong ta, katingali ku aing tulangna hideung. Walah. Atuh mah hebat bapak urang. Bapak urang mah kacugak, getih ngocor, hideung sia getih. Cek nu katilu mah kuat ka bapak aing mah. Aing asup patepas, bapak aing keur maca koran, aing asup bapak aing hitut poek. Ku bakat ka, ku hideung-hideungna hitutna ge poek. Aya di budak koboy ulin ti peuting, ai bapana sakit jantung pan. Jantung mah teu meunang ngadenge nu leuwas pan. Barang ditingali cenah ngintip yeuh, ponto dikunci katingali tengah imah bapana teh keur jiuk we cenah. Ngalamun barinya ngalamun ngadaguan mana. Walah cenah euy bapak urang ieu. Lamun ku aing diketrok diganggu, geus pati sieun mata kumaha onam jantung. Ah, launa laan senal teh. Pancorkeun kana janelana atoy lesot ragrag. Kuprak gebeg bapana teh. Aduh cilaka. Ah, geus tinggalkeun nya paur. Bisi cilaka, teh isukna beurang ka karak datang. Puntenna cenah bapak abdi ka kasiangan yo nu bewayah kijol cek bapana limbutan-butan camanyet dipeuting kana aing nungguan senal nu hiji deui kasiksa aing tegang nepi ka prai beurang nungguan senal hiji deui atuh hiji deui na kumaha alah nya atuh hari hiji deui rek kumaha tuh aing mah malah aya nu ieu iya tukang usup berarti mah kok pas sombong-sombong. Wah, saya anu ngusup jago di dunia mah cenah. Kumaha kitu we? Urang mah kakarak celom langsung disangut tak ulah tak eupan saya mah nomor hiji di dunia. Walah, cenah eta mah. Teh nu kadua nyahebat keneh dewek. Kumaha maneh? Urang mah kakarak gede geleng-geleng eupan. Lauk cenolo, buru atuh. Sekiat ya yang nyantok, bega kitu. Ceuk nu katilu, teu aneh halus eupan aing. Kumaha? Aing rek ngusup Minggu, Sabtu lauk ka ari mah. Anjing ngusup moal apaan?